Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana mahadarama. Wilujeng patepang deui sareng ibu dina pengajaran bahasa Sunda kelas 2 tema kaulinan. Satu acan diajar, ayo urang sasarengan baca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi tina dangu ayeuna kita nyalin karena aksara tulis. Tema kaulinan nyalin karena aksara tulis. Artinya Peku hidup salin karena aksara tulis. Jadi harita pas sore kerja kuena. Nah, pas sore kerja. Kalimat kedua, barudak ulin di buruan nanti. Kalimat ketiga, ahli teralin pasea. Kalimat keempat, sing babatan kudu darek sehat. Kalimat itu deui entong sok pilih koyokan. Kalimat kagenep kurang kudu akur jeung kauyunan. Kalimat katujuh, hari keur ulin ulah foto kana waktu. Kalimat dalapan, ulah tetep ulin jauh teuing. Kalimat salapan, ulah nyieun kaulinan anu ndak cilaka. 10, pilih tempat ulin mending di buruan. Itunya pengajaran dina dinten ayeuna. Dia urang sama paosna dibakari kesehatan walau subhanahu wa ta'ala. Satu acan ditutup di kurang kasarengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.